Padepokan Simpai Kawangi, nu perenahna di wewengkon Cipedes, Kacamatan Paseh, parantos ngayakeun hiji tontonan seni tradisional Jaipong Bajidor di Kampung Babakan Tanjung, Desa Sukamana. Kagiatan ieu kacida dipikaresepna ku masarakat satempat, minangka bagian tina miara jeung ngariksa kabudayaan Sunda nu kawilang taya bandingan. Pamingpin padepokan, nyaeta Aki Wawan, ngedalkeun rasa syukur sareng kabagjaanana, lantaran seni Sunda, sanajan keur hirup di zaman kiwari nu beuki maju ku teknologi, masih keneh dipikaresep ku balarea, utamina ku nonoman. Saur Aki Wawan kalayan nyandingkeun rarasaan. Dina manah simkuring, aya rasa reueus nu teu kaungkab ku kecap. Masarakat urang, alhamdulillah, masih keneh boga rasa kanyah kana kabudayaan sorangan. Ieu nuduhkeun yen kabudayaan Sunda teh henteu leungit ditilep ku kamajuan zaman. Salaku bentuk pangajen, pintonan ieu dipirig ku tatabeuhan karawitan jeung rarancangan busana nu tradisional, nu nambahan kanandahna suasana. Kahareupna, Padepokan Simpai Kawangi miharep kagiatan sapertos kieu tiasa teras dilaksanakeun pikeun ngawanohkeun budaya ka generasi ngora, sangkan henteu eleh ku budaya luar. Mugi kapayuna seni jeung kabudayaan Sunda salawasna dipiara tur dihormat ku urang sadaya. Paseh Kabupaten Bandung, Roni ngawartakeun.